Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kaum dangu sadayana tepang deui sareng pun emang dina guaran Sirah Nabawiyah. Hayu urang sami-sami wangun ieu channel ku cara toel like sareng subscribe. Pamugi kasayan palawargi sadaya sing janten sampeureun jaga di yaumil jaja. Amin ya rabbal alamin. Supados tenyang kolong teng kana waktos mangga urang sami-sami kawitan bae ieu guaran wilujeng ngadangukeun. Baheula di tahun 2510 saacan Masehi di Babilonia diistrenan hiji lalaki jadi raja anu boga ngaran Namrus pikeun ngagantikeun bapana anu geus tilar dunya. Jalma-jalma budak kolot awewe lalaki kabeh ngagimung tumplek di alun-alun Babilonia. Maranehna boga maksud pikeun nyakseni biantara mimiti ti Raja Namrus anu kakarak di Tekung silila kabireungeuh aya hiji jirim lalaki naek ka luhur babancong tuluy nangtung gagah nakarana. Pok eta lalaki ngamimitian cumarita sorana handaruan minuhan sakuliah alun-alun. Pikeun sakabeh rakyat Babilonia, kaula bahadur galuhun kana kasadiaan araranjeun anu geus daek kumpul ngariung di alun-alun Babilonia. Bisi aya jalma-jalma anu can apa ka kaula. Kaula anu boga ngaran Raja Namrus, jalma gagah asli di Babilonia. Poe ayeuna kami geus dilantik sakaligus kami ngaku minangka sesembahan sakabeh rakyat Babilonia. Kami ngawasa hirup jeung paehna sakabeh rakyat untuk tongo warang taga aya dina kakawasan kami. Pikeun jelema anu ngaku yen kami minangka sesembahan jeung hadir dina poe ieu aranjeun kabeh boga hak pikeun menang bagian harta kekayaan ti karajaan. Sarta sing saha-saha jalma anu kumawani ngabangkang kana kekawasan jeung perintah kami tan wande maraneh baris dihukum gantung di alun-alun disakseni ku sakumna jalma-jalma anu aya di Babilonia. Ngan sakitu di kaula raja sesembahan sakumna masyarakat Babilonia Namrus. Keur sakabeh jelema anu aya di alun-alun saburak amal-amalan estuning asa ka India. Sarengsena Raja Namrus pidato manehna langsung asup ka karaton ninggalkeun masyarakat anu keur dibagi harta banda ku para patugas. Urang tinggalkeun heula Raja Namrus anu kakarak ngadeg jadi raja. Ayeuna urang caritakeun di tempat sejen kalayan poe anu sarua. Masih di Babilonia panon poe geus mimiti tunggal gunung tongeret geus kadenge raeng di sarada manuk-manuk geus salaliber rek neangan pamondokan anu maranti. Di hiji imah katingali aya jalma anu ngarariung bangun anu suka bunga pisan. Si horeng si mana horeng geus gumelar hiji jabang bayi lalaki anakna Azar. Ari Azar teh minangka hiji ais pangampih karaton urah nyeunan patung pikeun jadi sesembahan sakumna bangsa Babilonia. Teu kagambar sakabungah Azar jeung kulawarga dina mangsa harita. Waktu terus lumaku marengan sakumna ingsan anu kumelenang di alam dunya. Teu karasa wanci kiwari geus ngegayuh ka tengah peuting mangsa jalma-jalma keur ngareunah sare. Dina peuting eta Azar mah teu sare di imah kulantaran kudu nyiapkeun upacara keagamaan anu baris lumangsung dina poe isuk. Manehanana ngadon reureuh di lingkungan karaton supaya deukeut ka ma'bad. Ma'bad teh nyaeta tempat ibadah bangsa Babilonia dina mangsa harita. Peuting beuki jempling ngan ukur patugas jaga anu bulak-balik ngaloris kaayaan keamanan di jero karaton. Ngadadak kadenge aya sora, Gula-gula parayan kadieu kumpul kabeh. Hei, aya di karaton kumpul kabeh.
Aya naon dadanya menikot kagaraokan gitu. Aya naonnya teu apa abdi ge? Ya naon atuh sok gara teh ka ditu hayang nyaho aya naon permanakeun. Mangga bah hayang lumpat tuh. Kaayaan anu tadi sepi jempling rehet sombrek taya papadana kieu ribut campuh pisan jama-jama pagaliwota paheula-heula lumpat nyampeurkeun kana sumber sora anu kadenge nama di ruangan pribadi Raja Namrus. Tadila jama-jama anu kabeneran penting eta sarare di karaton sarta ais pangampih anu imahna dareukeut jeung lingkungan karaton geus kumpul kabeh riung mungpulung di jero Paseban Agung. Kadenge Raja Namrus ngamimitian cumarita tapi pas semona katingali siga anu nyidem rasa kahariwa. Ragapkeun ku sararea. Cikene kami ngimpi nepi ka hudang tina sare dina impian kacaritakeun kami dilingkung ku seuneu kalayan karaton hancur lebur burak-karakan jeung aya hiji kakuatan anu kami teu bisa ngebendung. Tukang nuyung naon hartina eta impian kaula teh? Coba terangkeun supaya kabeh bisa siap-siap pikeun jeung harepan pasukan anu bakal datang. Sakabeh jalma anu aya di eta rohangan teu aya nu cacarita, kabeh ngarasa bingung kumaha ngahartikeun impian Raja Namrus anu saumur hirup kakarak harita tinemu jeung impian seperti kitu. Teu lilapok salah saurang aki-aki tukang nujum nepikeun pamanggihna. Kanjeng Raja Namrud, aki geus meunang wangsit naon hartina eta ngimpi. Tina pitunyukna telakeun yen eta impian teh mangrupakeun silip hari pihartieunana isuk jaganing geto karajaan anu dipingpin langsung ku Raja Namrud baris aya nu ngalinih ku hiji tangtungan lalaki anu teuing saha. Mung sakitu. Lamun kitu pihartieunana ragapkeun ku sararea. Dimimiti penting ieu ulah aya budak lalaki anu gumrar di ieu negara. Umpamana aya ulah diisuk pagetokeun deui. Paehan langsung ieu parentah raja laksanakeun. Ngadenge parentah sarupa kitu ti Raja Abraha teu wudu. Azar ngerasa kaget jeung reuwas. Azar inget ka anak lalakina nu karek dibere ngaran Ibrahim sarta lahir tadi sore. Teu panjang mikir manehna sacara demit ngelemet keluar ti karaton lumpat ka imahna meulah poekna peuting. Dekat catur di jalana Azar geus nepi ka hareupeun imahna sarta Nyai gantang lan ieu tulak bukakeun panto. Buru. Bari jeung semu ditahan Azar gegerowan ka pamajikanana teu kungsi lila kadenge sora anu lempang ti patengahan muru ka hareupeun panto. Kulutrak bray panto muka cahaya lantera mawur ka jalan lol hiji tangtungan awewe tengah tubuh bari rucang riceng tumanya ka Azar. Aya naon ieu teh Kang? Siga nu rarusuh, sok lebat heula. Teu talangke Azar langsung asup ka jero imah gebrug nutupkeun panto langsung ditulakan. Saenggeus diuk kalayan merenah. Cing Nyai, akang meta nginum. Antos kedap Kang. Pamajikan Azar mairan cai ka salakina bari jeung pasemon masih keneh ngemu kabingung. Mangga Kang ieu caina dileueut heula supados rada tenang. Saenggeus beres nginum Kia itu Nyai. barabat wae Azar ngadongengkeun sagala rupa hal anu kajadian di karaton ditetek teu aya nu kaliwat. Ngadenge katerangan Azar pamajikanana katingali beungeut na langsung pias ngemu kahariwang anu tan wates wangen. Pok tumanya ka salakina. Duh abdi bingung Akang terus urang teh kedah kumaha saterasna. Nah Akang aya jalan keluar. Pikeun sementara eta budak teh urang ungsikeun wae ka leuweung sabab akang boga kayakinan isuk jaganing geto eta budak baris aya guna jeung mangpaatna pikeun jalma rea. Mengpeung aya keneh waktu hayu ayeuna urang beberes sarta urang init ka leuweung kulantaran isuk-isuk akang kudu geus aya deui di mapad pikeun nyiapkeun upacara keagamaan. Pikeun keselamatan Ibrahim abdi ridho
hayu Kang. Harita keneh salaki pamajikan pak-pik-pek nyiapkeun sagala rupaha jeung barang-barang anu gampang dibawa. Saenggeus sagala rupana dianggap tarapi, berawai Azar jeung pamajikanana katut Ibrahim anu masih keneh orok beureum meulah poekna peuting muru ka tangah leuweung leuwang liwung. Teu karasa lumakuna waktu 38 tahun geus kaliwat ti satu tasna eta kajadian. Kiwari Ibrahim geus ngahujud jadi jalma anu gagah tur boga wibawa. Ibrahim memang boga watak anu beda ti pamuda-pamuda anu sejen. Salah sahijina nyaeta manehna minang pisan diuk ngajentul ngahurung balung siga aya nu dipikiran ieu na keranan. Kocapkeun dina hiji peuting kabeneran harita teh bulan purnama saperti biasa Ibrahim nuju ngabungbang di patempatanana. Barang ret tangah ka langit breh katingali ku anjeunna miliaran bentang-bentang cingkaretit mapaesan alam peuting. Manahna galecok keur anu kasakitu kalina tumanya ka diri sorangan anu tug nepi ka kiwari tacan aya jawabna. Dina manahna keukeuh hoyong terang saha anu geus nyiptakeun alam jeung sapangeusina. Saur emutanana mustahil aya juntrungana tapi eueuh anu nyieunna. Ku anteng-anteng nangemutan eta perkara kakara kabireungeuh yen sagigireun bentang teh geuningan aya bulan anu leuwih gede jirimna. Hal sarupa kitu teh nambahan fikiraneun Ibrahim gaduh panyangka yen anu nyiptakeun alam katut eusina teh geuningan bulan dumeh katingalina leuwih gede jeung sarua aya di langit. Wanci terus nirilik marengan kategna jajantung Ibrahim anu masih keneh ngabungbang di saluareun imahna. Hawar-hawar kadenge sora hayam jago kongkorongok ciri wanci yen janari geus ngancik. Tekung silila sang juang kara medal ti wetan baris nyakseni lamaran kahirupan manusia satuluina. Ibrahim ngorejat sadar kana kaayaan sarta manahna yakin yen anu nyiptakeun langit jeung bumi katut sagala eusina teh lain bentang lain bulan lain oge panon poe kusabab eta sakabeh sifatna henteu lana. Ibrahim boga kayakinan yen anu nyiptakeun langit bumi jeung pangeusi nama hiji jirim anu teu kasilih ku wanci sakti taya tanding sok sanajan tug nepi ka kiwari inyana can tinemu. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. Jeung nya kitu kami nembongkeun ka Ibrahim kerajaan langit jeung bumi jeung supaya manehna jadi jalma anu bener-bener yakin. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu 'alaykum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Nalika repeuting manehna nenjo bentang pokna ieu pangeran kaula teh sabada eta bentang ti lempok manehna nyarita kaula mah henteu suka kana barang anu sok tilem. Bari namprakeun panangan ka langit manah Ibrahim ngagerentes abdi pasrah sumerah kanu maha murbeng alam. Sataun ti harita panceg yuswa Ibrahim 40 tahun Allah subhanahu wa ta'ala ngutus malaikat Jibril pikeun nepikeun wahyu tur tangawartakeun yen ti mimiti peuting eta anjeunna diangkat janten nabi kalih rasul pikeun nungtun jalma-jalma kana agama anu hak. Sanggiwang kara mangkat medal kalayan cangra baris nyaksi ka rasul anyar nu manggul amanah pikeun ngarobah lambaran kahirupan dunya. Dinten eta Nabi Ibrahim turun gunung kaluar ti leuweung nete akar ngeming jangkar mipir pasir nulung kawing ngajugjug ka tengah kota Babilonia. Sajeroning lumampah dina manahna nyang karuk rasa kasono ka ibu
prabu sareng karamana anu tos lami henteu tepang estuni ngarobeda ngalangkangan saban lengkah. Dumasar kana hal eta Nabi Ibrahim gaduh kacinekan yen kulawargina baris janten anu ngawitan didakwahan. Jauh teu burung cunduk anggang teu burung datang dina mangsa pecat sawad Nabi Ibrahim tos dugi ka paeunan pakarangan Bumi Azar. Umi Azar anu nuju sasapu di pakarangan teu wudu kaget ngabireungeuh putrana sumping kalayan dina kaayaan sehat walafiat. Bari ngawalar salam Nabi Ibrahim anu masih keneh ngajengjen di panto pakarangan keleweng sapu dialungkeun ka pojok berebet anjeunna lumpat ngagabrug ka Nabi Ibrahim. Waalaikumsalam. Geuning Ibrahim bagea anaki kumaha cager hidup kasep. Hampura Umi geus lila teu ngalongokan ka hidup kasep. Hayu urang asup heula ka imah kabeneran ke sore Bapa hidup mulang da biasana 4 poe sekali mulangna teh. Umi Azar hariwes-wes tinemenan kalimpudan kurasa kasono nu taya hinggana. Bari nuyun Nabi Ibrahim diajak asup ka pakarangan, Umi Azar muru ka panto imah saenggeus cing kalacat kana golodog duanana gugek dariuk ditepas. Wanci tunggang gunung kabireungeuh hiji lalaki asup ka pakarangan imah Azar saenggeusna ngalacat kana golodog sup wae manehanana asup langsung ka jero tepas imah. Pok Umi Azar ngabagiakeun salakina nu kakarak datang. Aturan Kang Wilujeng Sumping. Nuhun Nyai. Nah, ieu teh Ibrahim teh kitu anak urang. Laras Kang, ieu teh Ibrahim teh tadi sumpingna nalika pecat sawad. Alah Ibrahim, hampura amanya kasep. Ama geus lila jeung Umi teu datang ka itu ngalongokan hidup. Patali ama minangka pangurus ma'bad tempat ibadah urang Babilonia dina nyembah sesembahan urang nyata Namrus jeung lobana pesanan-pesanan patekong anu kudu dipigawe ku ama. Saenggeus nyacapkeun ka sono masing-masing ku jalan silih ebrehkeun pangalaman. Pok wae Nabi Ibrahim ngawitan ngadugikeun maksud sareng tujuan ngadakwahan Azar kalih bojona pikeun nganut agama Islam sarta ninggalkeun Namrus anu salila ieu dianggap sesembahan. Guaran dina waktos ayeuna urang cekapkeun sakieu heula mugi bae sasiereun sabeunyereun sing aya pulunganana khusus kanggo pun emang umum kanggo palawargi anu parantos nyimetan ieu rekaman ti awal dugi ka akhir. Urang teuneun dihandelem hieum tunda dihanjuang siang paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui bobot sapanon carang sapakan neda agung cukup lumur jembar hapunten Robbi tu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyan wa rasulah. Rabbana atina bidunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.